Ke Mang Odong, abi gaduh rezeki nyung ke nomor rekening atuh. Abi bade bayar Mang Odong. Sok enggak Mang Odong? Ah, teu kudu dibayar. Lajeng deui urang geus aya tekan kontrak di dukun urang 5 tahunan. Tinu setahun kudu aya hiji tumbal. Ke lah Pak Odong. Mana leupeung ke ketepan kitu? Jiga paling ngerana wae mana ngomong teh. Keke, eta mani mau naon eta? Iya, di mana itu obat tidur? Atau mana tau nggak neng wae, obat yang bisi gudang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalabat. Bun, Teh Enin. Kemana wae? Biasa Bun, sibuk. Lami tetepangnya. Alhamdulillah. Saling. Mending lawasi lawan setepangnya. Bun. Tenin, kemana wae atuh? Ini tisaprak nikah hilap we ka abi teh. Nikah rek hadieu deui. Tet badani tambah bohay. Anggar we Bun, kieu abi mah. Aya kitu 5 tahun Bun tetepang. Nya aya lah kurang leuwih 5 tahun urang teh panggil teh nya. Kala ari ieu teh saha teh nya? Abi hilap deui. Abi rencana teh dina pan. Oh. Tapi abi mah can nikah, Bun. Nah aku naon? Kunaon atunya teh dina? Isin. Tacan jodohna mun Bun. Teu acan aya waktu aya jodohna begitu nya. Nuhun. Ari Tenin tos gaduh momongan teh acan. Teu acan Bun. Ari hoyongna mah enggal-enggal. Tenin, cekolot baheula mah lamun urang hayang geura-geura boga budak kudu dipancing cenah. Pancing kumaha Bun? Nya dipancing ku ngukut budak. Budak saha Bun? Nya budakna mah budak saha we? Dek budak batur, dek budak dulur. Bun, ari abi can ngaduh calon ge mancingna kumaha? Tah, nu can boga salaki mah dipancingna salaki batur. Bun, lebaran teh 2 sasi deui nya. Rencana lebaran ayeuna Bunda bari ngadamel naon? Bunda mah rencana dek kajangkungan meja. Nah, ngajangkungan meja. Teu nyambung ya tehnya. Ngarah naon, Bun? Pan ke lamun tamu dek nyokot kue teh pasti nangtung ya. Tah, pas manehna nangtung langsung kumaha teh ditanya, "Dek ka mana engal-engalan teuing?" Pemahna langsung pamit. Daeraheun. Jadi teu jadi nyokot kuehna. Pan awe kue urang. Kadung deui teh yeuh. Duren tahan tahanan yeuh. Di, pang meuli ke rokok lah. Sakedeung we.
Ya Allah, Pak. Geus lah tong ngarokok wae atuh, Pak. Iya lain jang bapak, jang babaturan bapak. Oh, jam babaturan. Suara jam Bapak. Sok pelan dikeun Pak Pak. Oh, iya ge lain duit bapak, duit babaturan. Oh, syukurlah. Hari Bapak geus eureun ngarokok mah atuh. Ai eureun mah acan jang bapak teh ngangkeur ngurangan. Kurangan rokok, Pak. Ngurangan rokok babaturan. Lumayan ya karek panen jair berem ya duh. Lumayan karek kalah ya mah. Lu bulan deui oge kalah jair ieu mah tuh. Waongkeun ka salingin mah ya. Eta si Odi si Ganu amak kitu kunaon nya? Pasti aya masalah ya si Odi eta udah teh. Naon nya? Wah, hariwang ya udah sama makan kieu mah. Kunaon atuh maneh teh Odi? Karesel be ah. Karesel kunaon ari maneh atuh? Karesel ku babaturan be. Apa kasih benhur be? Karena balik ke Amerika. Terus karesel kunaon atuh? Ayeuna mah jadi sombong kabeh si benhur teh tah. Oh, emang sombong kunaon si Ben Hur teh ayeuna kitu? Heuh be, mentang-mentang eta balik ke Amerika, ngaran segala yang diganti. Oh, bisa gitu. Kurang dipanggil ngaran Slamet, eta ngambek beh. Padahal eta kan ngaran aslina. Terus hayangna mainnya dipanggil naon jeung ngaranna naon atuh cenah? Babe hayang apa dipanggil saha? Congratulations beh, hayangna beh. Astagfirullah eta ah. Pokoknya mah erek dikawin. Aku cinta sama kamu. Astagfirullahaladzim. Urang teh aya janji rek lapor ke si Andri. Aya si Andri nya. Kamana si Andri teh nya? Nyambung tapi tidak angkat wae. Hah? Telepon si Odong Supaya lah. Orang datangan kayak mana ya mah? Dri,
Dri. Mang Odong. Mang Odong. Ngajak ka dia, Mang Odong. Nya Dri. Tadi sabaraha kali diteleponan. Teu diangkat-angkat. Nahan Dri. Nya Mang Odong, punten pas tadi Mang Odong aya telepon teh abi nuju di zaman. Oh. Lain Dri. Kieu. Maksud urang tadi nelepon teh rek ngabebaskeun hutang Andi anu 10 juta teh. Mohon Mang Odong tadi teu kaangkat abi nuju di zaman. Ya iya kan bae Dri. Aduh Mang Odong, hatur nuhun pisan hutang bae dibebaskeun Mang Odong. Tapi naha buat tiba dibebaskeun Mang Odong? Nya Dri, kabeneran. Cek dukun pananyaan urang. Salah sahiji syarat jadi tumbal kudu ngadahar duit urang. Lumayan lah, yang cadangan tumbal 5 tahun. Keluarga Andi kan aya 5-an. Mohon Pak. Ke Mang Odong, abi gaduh rezeki nyungkeun nomor rekening atuh. Abi bade bayar Mang Odong. Sok enggak Mang Odong? Teu kudu Dri, teu kudu dibayar. Lajeng deui urang geus aya tekan kontrak di dukun urang 5 tahuneun. Tinu setahun kudu aya hiji tumbal. Keula Pak Odong, nyungkeun nomor rekening atuh abi bade bayar hutang. Odong, dah hutang mah kada dibayar, Pan. Sok enggak tuh Pak Odong? Nomor rekeningna Pak Odong? Odong? Hampura, sigana moal bisa Dri. Soalnya orang sagok tekan kontrak di dukun. Batalkeun tuh Pak Odong. Odong batalkeun. Abi bayar Pak Odong. Abi bayar. Ya heula tuh, ari kitu mah. Kayak kurang dikirim nomor rekeningna. Tapi oma kade kudu mayar ayeuna. Soalnya kurang rek langsung ngabatalkeun kontrak di dukun. Kadenya Mohon Pak Odong. nya gitu we Dri nya, urang balik heula. Iksan. Astagfirullahaladzim. Urang teh boga tagihan nya. Tagihan. Tagiheun. Ulanginya. Urang Action. Pan ke lamun tamu dek nyokot kue teh pasti langsung yo. Nangtung. Nah, langsung. Action. Pan ke tamu teh lamun nyokot kue. Action. Mohon Mang Odong tadi hampura abi nuju ka zaman HP teu kaangkat. Ya, tenang naon. Nah, but bade dibebaskeun. Action. Oh, lain Dri. Kieu. Urang tadi urang tadi nelpon teh. Action. Nya Mang Odong, pas abi tadi aya Action. Hampura di euy. bujur buluan. Action. Mohon Pak Odong, abi nyukeun di hapunten, abi tadi teu kaangkat HP Pak Odong. Papaling. Action. Mohon Mang Odong, tadi teu kaangkat HP nyukeun di hapunten abi Mang Odong nya. Oh iya, Dri. Beleng. Action. Nah, ngajangkungan meja. Teu nyambungnya teh nih. Ngarah naon? Jauh. Lila teuing. Action. Nah, ngajangkungan meja. Teu nyambungnya teh nih. Nah, naon? Action. Nah, ngajangkungan meja. Teu nyambungnya teh nih.
Nah, Bun, kunaon? Ngarah naon. Action. Nah, Bun ngajangkungan meja. Satu nyambungnya teh nih. Nah, Bun. Ngarah naon. Action. Nah, Bun ngajangkungan meja. Nah, Asa teu nyambung. dengan si Bun ngikieu tuh kayak jadi kejadian. Action. Kan dipancing, ngukut bu. Ngukut budak asa kurang Ya. setik. Cara Action. kunaon? Nah, meureun bae kunaon? Action. Nya aya lah 5 tahun kurang leuwih. Kala-kala ari ieu teh saha teh nya? Sahilap deui. Eta kamera ka Bun teh. Nya, badang. Action. Terima kasih sudah menonton Obras TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Obras TV, HD pisan. Obras TV.